warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sadaya wilujeng patepang dangu deui sareng simkuring Mang Otong salamina. Simkuring baris medar carita Sunda dina judul carita Dedemit Gunung Wayang bagian anu ka-21. Mangga atuh pemirsa supados teu nyangkolong teuing kana waktos ieu carita Sunda urang kawitan. Pedaran simkuring dina dinten kemari dina bagian anu ka-21 na nyarioskeun Mang Jupri sareng Mang Karta anu nuju ngarona teh nya. Kumaha atuh salajengna ieu carita langkung paos mangga urang sami-sami bandungan. Barang Mang Jupri jeung Mang Karta keur anteng ngobrol, kurunjung harita teh Pa Uneng datang. Geuning aya Pa Uneng. Tos ti mana Pa Uneng? Eureun heula dia nya. Aduh nya Pa Uneng. Tos di mana eta? Wayah kieu gadah gidig keneh. Biasa tos diteun ahoy tadi teh. Ceuk Pa Uneng harita sabari gek diuk digigireun Mang Karta. Kebeneran atuh urang ge aya tanyakeuneun ieu teh. Kumaha ayeuna kaayaan ahoy? Puguh heueuh tak. Ahoy teh mah pegeneh ceulina gara-gara ditimpah buta. Urang ge sabenerna mah ieu teh keur ngawangkungkeun ahoy. Da tadi ahoy papanggih jeung urang sore geuning kitu ngomongna teu nyambung. Eta teh kumaha lalakonna Pa Uneng? Kieu sabenerna mah tak oge Jup. Barabat harita Pa Uneng ngalalakonkeun pangalamanana. Ti mimiti tapak ka Gunung Wayang nepi ka ahoy dipeupuh buta. Kabeh imeut teu aya anu kaliwat teu kungsi lapok Pa Uneng ngungkas caritaanana. Kakitu tak. Aduh, hoy. Karunya teuing nyamanang jadi saliwang gitu. Aduh, Pa Uneng. Rencana mah orang kerek nempo esokan teh jeung Mang Karta. Heuheug bae Jup. Tempo bae sukan ngarah pugu kayana na semodel kumaha. Pa Uneng. Orang ge penasaran ieu teh. Tembal Mang Jupri harita atuh jeep pesarerea jempling. Kesugri palawargi. Kaayaan di peting eta di lembur Cijambu. Suara jangkrik reang patembalan jeung pada baturna. Sakapeung ti kajauhan sok kadenge suara anjing anu babaung. Ari Pa Uneng harita teh tuluy pamitan ka Mang Jupri jeung Mang Karta maksud arek balik ke imahna. Gitu geuning lalakonna teh Jup, wajar we ari dipeupuh buta mah nepi ka bonge oge. Wajar Mang Karta. Untung we urang haritanya keur tapak teh. Henteu ari dipeupuh ceuli mah. Ngan urang nepi ka rangsak calana oge, wabeuy urang eta harita dikutrukna ku pamajikan. Bebenangan henteu kantun karipuh we awak. Ceuk Mang Karta harita asa diingetan deui manehna ti heula kungsi tapak jeung Mang Jupri. Barang keur anteng dina obrolan, ti kajauhan harita rentang-rentang katingali aya hiji tangtungan jalma anu lumampah. Si horeng eta teh Mang Ahoy anu rek nguseup ka wahangan. Kekeh lah Jup. Teh jiga ahoy Jup. Kenapa nyang umurna bieu keneh diobrolkeun ayeuna datang ngorek nguseup peuring teu mawa jejer. Aduh, Emang Karta jeung si Jupri ngajak gelut si ayeuna mah. Moal hoy. Kade sana diuk dieu eureun heula yeuh. Tembal Mang Jupri atuh gek harita Mang Ahoy diuk digigireun Mang Karta. Tadina mah isukan teh urang rek katen ahoy. Geuning ayeuna geus mamawa jejer kieu rek nguseup ka mana hoy? Mang Karta mah aya wae. Pirak nguseup ka laut sejauh-jauh ka dinya ke wahangan. Aduh. We Jup nyaan geuninganan ahoy teh saliwang. Waduh, Mang Karta. Oi ya. Karo nguseup mending di dieu baturan dewek ngarona lah.
kateres-teres mana ngusapnya rek ngusap setuju mana yang ngomong teh asal disada wae rek ngecerik cenah tuh tempat tuh ijejer pan ieu teh mewek nya hoy rek ngusap nya tadi kadele maksudna sia di dieu we baturan dewek karona daripada ngusap maka tiris-tiris tah odot aya bagendon aya temenin di dieu jeung dewek Emang na oge Job aling ngecelik mah teweh bebenangan Hupan kecelik na gitu boga boga na usep nya ngusep rek naon ngecerik aduh tobat hoy aduh Cuk Mang Jupri harita sabari nepak tarangna meureun rada pusing. waduh nyaan mengarta repuh yang ngawangkong jeung ahoy mah Apan heueuh Jup ti kamari ge nya tak kitu. Bingung urang mah ya kumaha ngumbaranana anu bonge kieu. teuing lamun di asupan pepetasan mengarta kena celikna disonot teh buah cager Aduh, hari maneh Jup. Mana karep wae ngomong teh. Eta lamun kadengeun moal teu ngadat. mane rek ngilu mah Jup coba sekali babin segel dia eungeun di nyenawi moal dewek mah hoy keur ngarona pan di dieu Gampang Job ati eupan mah cacing. waduh lain masalah eupan hoy maksudna dewek mah moal ngilu da keur ngarona di dieu jeung mengkarta Nyetak ku cacing Job. Nya deui nguseup eupan aku sena capit mah banal meureun. aduh dewek mentak ngebleg teu pararogo hoy ini teh buru-buru ka ditu rek nguseup mah Cuk Mang Jupri harita ngerasa lieur ngawangkong jeung Mang Ahoy. ayo itu di kantun Jup ngata Hoy jig sing bebenangannya. Meneng ini sorangan Cuk Mang Ahoy harita sabari kenceling ini maksud arek nguseup ka leuwih. Nya Jup cek urang oge naon Ahoy saliwang. benos mangkarta mentak lieur ngawangkong jeung ahoy mah daripada lieur kieu mah mending oge waktosna we teu nyekapan Cagi cerita Sunda urang tunda heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing emang baris neraskeun dina bagian anu ka-22 na. Atur nuhun kena naon rupi perhatosanana wilujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.